Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina dinten ieu urang sadaya tiasa patepang deui sareng abdi di Amelia Ihsani ti kelas 11 MIPA 5. Sholawat cinareng salam mugia tetep dugi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, para sahabatna, teu hilap ka sadaya umatna dugi akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Dina danget ieu abdi bade maparkeun ngeunaan akhlak jeung moral, nyaeta hirup dibarengan husnuzon. Hadirin anu dipihormat, husnuzon teh nyaeta yang kahade kana sagala rupina. Urang sadayana oge pernah interaksi jeung jalma nu hiji jeung nu sejena. Dina interaksina, urang kapendak unggal jalma anu kalakuana macem-macem. Unggal jalma pernah ngalakukeun kasalahan. Urang ulah suudzon ku alasan jalma eta teh pernah ngalakukeun kasalahan ka urang. Justru lamun urang suudzon kalah ngajadikeun masalah nambih rumit, ngamunculkeun kaributan, tali silaturahmi pegat, hirupna oge moal tenang. Batur oge nganilai sangkan diri urang teh miboga akhlak anu hade lamun urang sok husnuzon. Hadirin anu dipihormat, husnuzon teh penting pisan jeung ngabimbing urang ngarah jadi jalma bener anu sopan, santun jeung ngahargaan batur. Jalma anu boga sifat husnuzon mah biasa ngendalikeun emosi ku jalan pikiran anu hade. Janten biasa ngabereskeun masalah anu sakitu rumitna ku cara anu tenang. Loba hikmahna hirup dibarengan husnuzon teh. Yen urang tiasa ngendalikeun diri urang, hirupna tenang jeung tentrem. Loba babaturan, matakna kudu husnuzon ka batur. Jadikeun eta kabiasaan dina kahirupan sapopoe. Cekap sakitu abdi nganggakeun ka pihatur, hampura bilih aya kalepatan. Saninten buah saninten dibawa ke parapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurik Sunda.